Ayeuna wa innahu la budda li binai hadal wajud. Sanyana kalakuan la budda pasti li binai hadal wujudi karena adegan-adegan bangunan-bangunan ieu anu aya antan hadima kana robohna. Naon daimuhu bangunanana ieu hadal wujud. Inu katempo ku panon seluruh bangunan anu aya kan hadimu pasti bakal roboh daimu kana hancurna bangunan ieu anu aya. Wa antus laba jeung bakal hilang karo imuhu kaindahan anu dihias dina eta bangunan teh. Megahna kota, luhurna gedung-gedung, bangunanana bakal hancur, keindahanana bakal hilang. Pasti. Wa annahu la budda li binai hadal wujud, seluruh anu diadegeun di muka bumi anu katingali ku panon antan hadima pasti bakal hancur daimuhu bangunanana. Wa antus labajeng bakal hilang karo imuhu kaindahanana bakal rata temboroning bangunanana tempat anu dipake bangunan lagi bakal hancur komo atuh bangunan. Tah ieu modal keur ka mana? Palakilu. Tujuan nama ya. Biar teh patokan bahwa segala sesuatu anu aya di permukaan bumi anu berupa bentuk keindahan, bentuk bangunan, bentuk naon we hadal wujud, kabeh oge bakal hancur, bakal hilang kabeh oge. Tah tidinya tinggal orang berpikir pal akilu man kana bima huwa abqa farrahu minhu bima. Pal akilu mangka rijal manu berakal eta man jalma kana aya si jalma teh bima kalawan perkara huwa ari eta ma abqa anu tetep aprohu ngabungahkeun minhu ti eta jalma teh bima kalawan perkara huwa ari eta ma yapna anu bakal rusak. Pada asroko teman-teman geus nyebrot geus mencorong naon nuruhu cahayana eta akal wa dhaharat jeung ngebreh naon tabashiruhu bungahna eta akil. Cek tadi bahwa segala sesuatu anu aya di permukaan bumi, bangunan, naon bae keindahan eta kabeh bakal hancur jeung bakal hilang. Tinggal ieu situasi anu berpikir pal akil. Terus anu berpikir mah man kana bima huwa abqa aprahu minhu. Jalma kana kayana teh si jalma diri bima huwa abqa kana segala sesuatu anu bakal tetep bakal langgeng aprahu lebih bunga minhu ti mang jalma dibandingkeun huwa yapna jeung bakal ruksa. Naon atuh aya bakal ruksa? Itu tadi teh bangunan-bangunan hadal wujud naon atuh bakal abqa? Iwal ti Allah. Nah, semoga pemikiran jeung pendapat bahwa segala sesuatu di boga bumi bakal lenyap jeung bakal hilang. Itu anu matak ngabungahkeun kana dirina anu akal, anu berakal bima wa abqa segala sesuatu anu tetep leuwih ngabungahkeun daripada sesuatu anu bakal rusak. Tinggal aya nu bakal rusak mah kabeh maujudat mungkinat anu aya di permukaan bumi bahkan jeung bumi-bumina aya nu maruksak iwal ti Allah. Dawaya baka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cek Gusti Allah kabeh saantana jagat jeung jagat-jagatna bakal rusak illa angin wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dat Allah anu
mulia. Tah lamun mah geus lurus si hate berkeyakinan kadat anu moal rusak kod astroko bakal katingali moncorongna ngagebraina nuruhu cahayana eta si akil wadoharot tabashiruhu jeung selalu berseri bunga tabashiruhu atempona geberag sitemuyudun bercahaya wadoharot tabashiruhu kasempobong efek na kumaha lamun mah orang meyakini ataupun bahasa lagi apahu leuwih ngabungahkeun sesuatu anu langgeng leuwih ngabungahkeun daripada perkara anu bakal rusak. Di saat orang geus dibere bunga ya ku benda-benda anu langgeng ngelehkeun kana benda-benda anu rusak pasiropa pasoropaan hadihidar mugdian pasaropa mangka keluar an hadihidar tina ieu alam dunya teh mugdian bari eureum alam dunya gitu warodo jeung ngalios an hadihidar mulian bari nongong teu acan direret wa alam yattahid hajeng tengah jadikeun eta si jalma hakana eta alam dunya watnan kana tempat cicing wala jala hajeng tengah jadikeun jalma ka alam dunya teh sakanan jeung selamana cicing. Dujnya teh persinggahan dianggap lagi persinggahan persinggahan transit ngaran transit mah tuh nunggu jurusan ulang ke Jakarta rek ka Garut transit Bandung teh selama di Bandung tong mukmak hayang cicing di Bandung da ukur transit karena ya ngopi sebatas ngopi dahar sebatas dahar dan waslima mah pembalikan mah di situ di Garut pulang di Bandung mah transit singgah. Nah jelema anu geus menganggap bahwa anu langgeng mata ngabungahkeun daripada anu rusak bakal moncorong tina hatena jeung beungeutna teh berseri-seri timbulna pasaropa mangka bakal membuang bakal ngalius an hadihidar kana alam dunya anu keur dicicingan ku manehanana mugdian jadi mereumkeun teu sagala dileret diacuhkeun warodo jeung teu didieu kan hatina eta dunya mulian bari nongong. Da situasina palam yattahid ngajadikeun netepkeun nyokot eta si jalma kana alam dunya teh dijadikeun naon henteu dijadikeun naon henteu dijadikeun watnan kana tempat cicing wala jalaha sakanan yang henteu ngajadikeun eta jalma teh sakanan yang cicing henteu. Baik dah kumaha bal anhado al-himmata piha ilallahi ta'ala wasaro piha musta'inan bihi fil kudumi alaih bal anhado balik bangkit ya si akil jangan bogakal al-himmata kana sejak tinggina piha dina eta alam dunya ilallahi ka Gusti Allah. Teu
tujuan nama dalin cicing di Bandung Garut teh ayo makin lila dibere waktu di Bandung makin kangen makin hayang gerak tepi ke Garut. Kesel cicing di Bandung teh di tempat persinggahan. Wasaro piha jeung leuwih gancang berjalan piha deta alam dunya teh mustainan bi bari minta pertolongan ka Allah teu kudumi dina sampaina alaihi ka Gusti Allah. Gusti hayang geura tepi Gusti. Iya mah bahasa jero. Coba. Fazalat mutiyatazmihi la yuqarraruha. Fazalat di mana-mana. Nan petot-petot. Naon mutiyatu ajmihi kendaraanana sejak eta zaman boga akal. Layak ro tetap jadi si juhud, si haub, si roja, si syukur eta teh kendaraan disarupakeun kana kendaraan anu bogana pengendalina anu numpakna tah ba'azalat petot-petot naon matiyatu azmihi kendaraan kesungguhanana jalma hayang nepi ka Allah naon syukur hauf roja ujlah kabeh sifat-sifat anu terpuji layak qarru tetep qararuha dina tempat cicingna daiman bari salawasna pasyaruha berjalan ila anhato bihadratil qudsi tuluy maju ke tempat pelabuhan hadratul qudsi. Hari ganti bahasana nepikeun ka Allah hadratul qudsi teh wa bisatil unsi jeung hamparan ketenangan anu disarupakeun kana sebuah hamparan gitu hamparan. Mahalul mahalil mupattahati tempat pembukaan munajat, tempat pembukaan bercakap-cakap. Nepi wal muwajjahah jeung bertatap muka wal mujallasah jeung ngadariung wal muhaddatsati jeung ngalobrol wal musyahadati melihat wal matolati saling bertatap pasorot mangka jadi naon ala hadratul qudsi teh ya eta maksasun qulubihim jadi tempatna pirang-pirang hate nu boga berakal ya. Ilaiha ka eta hadratul qudsi ya una kembali eta kabeh ukola wa piha jeung dina eta hadratul qudsi ya bununa pada cicing eta anu baroga akal ini bahasana bahasa jero bahasa lempeng nama kieu lamun jelema alam dunya dijadikan persinggahan otomatis makin lila di alam makin rindu hayang geura balik makin teu betah cicing dayang di alam dunia hayang geura papang da tujuan utama mah lain kan lain di alam dunia naon di akhirat
aya di akhirat. Tah hayang papanggihna jeung anu boga dunya, hayang ningalina jeung nu boga dunya. Mata petet-petet tina kendaraan-kendaraan anu akhlakul karimah anu aya dina hate ngajadikeun hiji alat keur mendorong nepina ka hadrah ka Allah tetici da iman salawasna tuuluy we tasyaruha ila an anhata bihadratil qudsi berjalan menuju karena tempat pelabuhan, karena tempat pancicingan, karena tempat pengistirahatan di hadratil kursi, di hadrat Allah anu maha suci. Jadi itu kumaha wabicatil unsi tempat-tempat ketenangan, kenyamanan kan bakal ya, salah masih nyampe ya. Sehingga nges nyampe karena tempat tujuan mah mahalil mupattahati, tempatna pembukaan, perjumpaan, wa muwajahatu atau bertatap muka, wa mujalasatu duduk bareng, wa muhadasatu nya bercakap-cakap ngobrol, wal musyahadatu saling nyaksikeun, wal mutolatu saling menatap. Pasorot jadi atuh al hadratu eta hadratul qudsi teh muassasa qulubihim jadi tempat pangcicingan pirang-pirang eta ukola. Karena ilaiha karena eta hadrah teh ya wuna pada kembali eta ukola wapiha jeung cicing yaskununa pada cicing kabeh eta ukola di hadratul qudsi teh. Saking indah-indahna penyampaian bahasana saperti kagok tamatkan hijriyah. Saya waktu. No. Terakhir ya teh hijriyah. Hijriyah curahan rahasia. Curahan hati musonib ya. Faidan jalu ila samail hukuki. Kayak saat tinggi leset. Faidaan jalu mangka lamun mah tumiba ila samail hukuki kana pirang-pirang kewajiban anu diserupakeun kana langit wa au ardil hududi atawa kana bagian-bagian nafsu anu diserupakeun kana bumi. Pabil idni watam kini maka kalawan idin Allah watam kini jeung kemungkinan warusuhi pil yakini jeung tertanamna dina keyakinan palam yanjilu mangka moal nibakeun ilal hukuki kana pirang-pirang kewajiban bisu iladabi kalawan goreng tata krama wal goplati jeung poho wala ila hududi jeung moal nibakeun kana bagian-bagian nafsu bisahwati dengan dasar kesenangan wal mut'ati jeung dasar bunga-bunga bal dahulu balik ta'asufna eta ukola bidalika dina baik dina hukum atau dina hudud billahi karena Allah walillahi jeung billahi kalawan pertolongan Allah walillahi jeung karena Allah wa minallahi hanya pertolongan Allah wa ilallahi jeung ridho ka Gusti Allah.
Jadi ari geus nyampe maka ditu atuh diusikeun dimalikeun ditangkarakeun ditangguhkeun didieukeun dinangtungkeun sakersani. Tapi bahasa salat disolatkeun cicing dicicingkeun nyaring dinyaringkeun sare disarekeun. Pan bukti ditu mah lamun urang dosa bari didosakeun. Fa iza anjalu mangka moal tumiba illa samail huquqi karena segala sesuatu anu diparentah urang teh ngalakonan perang-perang kewajiban. Salatna teh ieuning disolatkeun, puasa ieuning dipuasakeun. Ada ngaran disolatkeun aya hayang kapuji nya moal. Aya ngaran dipuasakeun aya rasa hayang disebut getol nya moal. Da ngaranna ge atuh geus dikenakeun ku itu. Urang menang keos. Cici urang mah kitu disare-disarekeun. Tah, di saat eta lamun keuna kana perang-perang kewajiban, ayeuna au ardil hududi atawa ditibakeun nya. Kana pirang-pirang anu cek batur teh nah si eta mah cicing di jalan. Nah, si eta mah kalaka mamoa gitar batur salat teh. Eta di saat tiba kana hudud bagian-bagian nafsu pabi idni wa tamkini hanya dengan izin Allah wa tamkini jeung kemungkinan da ku Allah digerakkeun. Cicingna di masjid atuh ku Allah diasupkeun ke masjid, cicingna di jalan ku Allah dicicingkeun di jalan. Warusuhu diyakini jeung tertanam dina keyakinan palam yajilu. Palam yamjilu henteu moal nibakeun ilal huquqi bisuil adabi di saat orang melakukan karena kewajiban moal keuna kana suul adab wa goplah jeung kana poho wala ila hududin jeung laun urang ditibakeunana kana segala perkara anu bagian-bagian tina nafsu tah bisahwatin moal didasari ku rasa senang wal mut'ati jeung moal didasari ku rasa bunga-bunga. Nah, dadahar daging lagi lain kahayang nafsu. Sare nage lain kahayang nafsu, dadaharna didaharkeun ku Allah, sare nage geus disarekeun ku Allah. Aya teu atas dasar syahwat moal mungkin. Wal mut'ati aya dasarna hayang kepuasan moal mungkin. Bal dahulu balik ta'asubna eta si jalma pidalika baik dek cicing di masjid atau cicing di restoran, baik dek cicing di madrasah atau cicing di jalan, bilahi kabeh oge atas idin Allah. Allah anu ngagerakeun. Walillahi jeung karena keagungan Allah. Wa minallahi jeung hanya pertolongan Allah. Wa ilallahi jeung hanya ridho ka Allah. Dah eta tentang kondisi jeung situasi di saat orang kena dina hukuk atau dina hudud. Hukuk mah perjalanan ngalaksanakeun perintah Allah, ari hudud mah pirang-pirang bagian anu timbulna tina hawa nafsu. Jadi segalana ge matak sakloba jelema teh tapi ongko ngarti, ongko cek batur wali. Hari waktu maghrib kalau kekelentangan di pasar, jadi loba piusileun gitu. Ongko nyaho, tapi bulan puasa batur puasa ieu kalaka ngopi. Gitu. Tentang baroning sifat pamakruhan. Made pamakruhan teh naon nyapek
barang dahar di jalan, pamakruhan teh dahar di pasar, paharaman sekalipun ada lain manehna atuh. Dan segala kumaha Allah turutan ku urang namanya teh salat da keur teu disalatkeun ka Allah teu bisa gitu dan can nepina teh nepi heula baru ngan lamun dijieun dalil namanya teh salat keur teu disalatkeun ka Allah nah urang tepukna namanya teh puasa keur teu dipuasakeun ka Allah. Eta mah syariat gitu. Tah ieu tentang posisi di saat kena hukuk jeung hudud. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tafsir ayat. Lah tereh karena doa-doa ya, karena munajat dan doa. Halo? Seperti jide karena munajat. Jadi Dia mah 7 deh. 2 poin. Kunci nama tanya di terakhir. Ya sebenarnya mas akhir ya teh menceritakan jadi antara hukum yang hudud bersandar kalah terus puncak. Ini apa? Kalau mulai terakhir.